Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. An-namimatu ari ieu eta martelakeun namimah. An-namimatu ari namimah ngadu-ngadu. Hiya ari itu namimah naqlu awalin nasi eta mindahkeun pirang-pirang caritaan jalma au a'malihim atawa pirang-pirang pagaweanana nas au ahwalihim atawa pirang-pirang tingkahna nas ila goiri kabatur ala wajhil ifsadi netepan kana jalan ngaruksak wal ba'isu jeung anu ngajurung alaiha kana itu namimah imma iradatus su'i bohna ku ngamaksud kana kagorengan bil mankuli anhu ka mankul anhu au idharul hubbi atawa ngamaksud ngadohirkeun kana kanyaah lil mankuli ilaih pikeun mankul ilaih awit tapriju atawa ngeuweuhkeun sawareh fil hadisi dina caritaan au wil khawdu atawa ngasupkeun caritaan fil puduli dina anu berlebihan waladi jeung ari anu yakupu bisa nyegah al insana ka manusa anin namimati tina namimah eta ilmuhu ku nganyahokeunana itu man bi annaha karna saestuna itu namimah tad'u eta ngajurung ila taqotu'i kana silih pegatkeun wa iqodunaril adawati jeung nguatkeun tali permusuhan wastihqaqul iqobi jeung meunangna siksaan. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilallahi alladina ya'lafuna ila akhirih. Inna ahabbakum saestuna ari anu pangdipika cintana ti aranjeun ilallahi ku Gusti Allah eta alladina jalma-jalma ya'lafuna anu ngahiji itu ladina wa yu'lafuna jeung anu dihijikeun itu ladina wa inna abghadakum jeung saestuna ari jalma anu pangdipika bendukna ti aranjeun ilallahi mungguh Allah almasauna eta jalma anu lalempang bin namimati kalawan ngadu-ngadu al-mufarriquna anu marisahkeun itu ladina bainal ikhwani antara dulur-dulurna wa qala sareng ngadawuh saha an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu moal asup al jannata ka sawarga saha namamun jalma anu tukang ngadu-ngadu. Alhamdulillah. Lajeng Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru ari ieu eta martelakeun takabur kumuluhur. Al-kibru ari takabur huwa ari itu kibru istidamun nafsi eta ngagungkeunana diri wa ru'yatu qadriha jeung ningali kamampuanana itu nafsi pauqa qadril ghairi kalawan saluhureun kamampuan batur wa mafasiduhu jeung ari pirang-pirang karuksakanana itu kibru kasiratun eta anu loba
minha eta tetep tina sawarehna kasiroh annahu saestuna ari itu kibru yu'di eta nganyenyeri al ghaira ka batur wa yaqta'u jeung megatkeun itu kibru hibalal mawaddati kana tali welas asih wa yufarriqu jeung misahkeun itu kibru al quluba kana pirang-pirang hate wa yahmilu jeung mawa itu kibru annasa ka jalma-jalma ala bugdi sohibihi kana mika bendu baladna itu eman wattifaquhum jeung sepakatna itu eman ala adahu kana nganyerikeunana itu sohibihi wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu kasiroh anna sohibahu kana saestuna ari jalma anu ngabogaan sifat takabur layan kodu eta moal ngajadikeun itu sohib ilal haqqi kana bebeneran wala yakdumhum jeung moal bisa mendem itu sohibul jalma nu boga sifat takabur al ghaido kana amarah wala yatalattafu jeung moal lemah lembut itu sohib pin nushi dina nganasehat wa kafa jeung nyukupkeun al kibro kana takabur madammatan kalawan celaan naon qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri la yadkhulu mual asup al jannata ka sawarga man saha jalma kana anu bukti itu man fi qalbihi eta tetep dina hatena itu man naon misqalu dzarratin sapantar beratna siki minal kibri tina takabur wa man jeung ari saha jalma aropa eta anu nyaho eman annahu karna saestuna itu man makhlukun eta teh makhluk min nutfatin tina cai mani wa annahu jeung saestuna hari itu man soirun eta anu bakal jadi ila jipatin kana bangke hana tah gampang alaihi ka itu eman naon ayat ruka yen ninggalkeun itu eman al kibro kana takabur alladi anu sababuhu jadi sababu anu jadi sabab itu ladi hu kana itu kibru naon al ujub alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.